beli minyak tanah tah emak. Masaha? Mak Uceng atuh, mas sama Aduy. Heuh nya, atuh geus. Baturan aing nyaran manuk hayu. Cep, sesuatu naon sih? Pacan waktu sholat dohor. Salat duha dong. Mana sih sia? Ih, jaga tamaturan aing ngalam manuk deh. Ayo. Kun mah itu sudi nir teredo. Anak aing kudu duluan punya anak. Mending kudu pasantren keun. Emang kunaon deui? Eng cicing. Ya aduh tiba-tiba malah ke Acep. Acep pinyong sama Acep naon dah. Naon mak? Itu cewek ini kakak sia gara ka Adi tuh. Siapa sih cicing tuh si Tom? Duy, Tom, ulah ribut. Pamal cek mau cengnya. Sekunaon deui? Bisa masalah perahu kamari aing minta maaf. Satu mumun kali tulangnya duy. Cep, jangan nyala Uceng tuh. Uceng Tomo di sawah, Satrio di saung Wamanir. Aduy, Aduy kemana ayo? Aduy mah keur ngalamun bae tuh sebenarnya aya naon sih Cep? teu nyaho Acep ge. Yah, babaturan lagi teh nyahun. Nyanggeus satu mumun ka sawah heula nya nyamper kena Uceng. Heeh, mun. Nun nya Cep. Beda jasa jeung si Acep. Si Acep mah rajin sholat, ngajina pinter, kebandel kok si Aduy nya nama nir. Tuh, pan itu Auceng. Auceng. Ya, mumun deui pasti ditah emak ieu mah. Pucuk dicinta, mumunku tiba. Sambar kada? Auceng ditangguan emak tuh, ditah meuli delan lainna balik kalau ulin heula. Tah dipaksa ku Oh mun, tadi ge kuah Tomo tah balik. Uceng anu maksa ngajakan ulin dengan manuk. Bandelnya mah mun. Nyanggeus atuh hayu balik itu mah geus marah-marah bae di imah. Gedeng mun. Tadi Tomo hampir menang manuk elang kara. Masa sih, A? Bohong. Bener ih. Kadi itu tuh hibar manukna. Kosna si Can jauh urang udag yuk. Kalau mun aya mumun bae nu ngajepretna. Benernya, A. Bener bebe. Ayo. Ayo tuh. Aduh. Mimpi naon Uceng keur peuting. Auceng ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Bah. Bah, kayak waktu tuh, Bah. Ada yang cerita. Sok mangga. Ada di mana? Bah, ada yang bisa ngaji, Bah.
karena ai bagian ngaji ulah sok bolos baik kasep. Bah. Sinarian ya aduh boga pikiran kieu. Apa karena rek bulan puasa apa karena aya masalah? Tadi abah kapanggih Acep. Cenah aduh marah ka Acep. Emang aya naon sebenarnya sih duy? Waniran bah. Kunaon waniran? Aduh kesel bah. Waniran. Waniran sama ngebanding-bandingkan aduh jeung Acep. Aduh sadar bah. Tadi mah zamana bandel. Untuk kos Acep. Tapi bah, apa orang lahir ke dunia ngan sok jadi dibanding-bandingkan? Makanya ada yang bisa ngaji ge supaya waniran nyaho. Bahwa ada ge bisa bah. Sok atuh ka dia diukela. Ai kitu tujuan nama abah teu bisa mantuan. Naon gitu bah? Dengekeun abah doy. Lamun adoy hayang ngaji tujuanna karena hayang diakui ku hiji jalma. Adoy salah. Moal manfaat ilmu adoy lamun kitu tujuanna. Niatkeun dina hate adoy bahwa adoy hayang bisa ngaji eta karena ngaharap ridho ti Gusti Allah Ta'ala. Eta anu kahiji, anu kadua teu saharusna adoy marah ka Acep karena Acep mah teu nyaho naon. Gitu doy. Atau mau mana manukna? Ih, puguh tadi mah arah ka dieu mun hiberna. Ah bohong meureun atau mau mah? Bener ih. Emang bohong mun. Ayolah orang balik. Kena parah emak marah-marahna. Kedengeula non pel. Tuh aya manuk tuh. Yo mumun jajal nu ngajepretna ya. Mana dia mumun nu ngajajal. Lalampusan sugan be kena. Eta. Ya pelonna ya. Iya mah leutik pelorna. Kedeung mumun neangan lanya. Ya tomo karek pelorna nu anteb. Aduh mun. Tuh. Tuh manukna tuh. Aduh. Saha deui? Aduh kena saya tuh. Waduh, kena wa aing di. Ayo lompat. Lompat ayo. Tuh kan kita di perasaan uceng geus teu ngeunaheun. Aduh, Buru lompat Cileun jasa. aduh. Kumaha ieu wa aing di nu kena. Woi, tungguan sia. Sok atuh adoy ayeuna mah balik heula pan geus sore. Bersihkeun adoy hatena pan gedeung deui ge bulan puasa. Mun adoy boga salah ka si Acep menta hampura. Ulah aya salah jeung si Acep. Komo deui boga dendam mah. Oh bah. Adi balik latunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumun mah pelodong gede ngajepret mah kena sirah batur. Atupan mumun ge teu nyaho ngaranna ge lalampusan. La ilaha illallah. Isi budak tunu gede tunu leutik eta dipitah ku indung ti isuk eta kamarana bae coba. Hah? Uceng mah. Coba isuk dipitah meuli delan. Ku mending dijiwit apa dua-duana nya? Coba hayu jero, dua-duana hayu. Coba. Indung mah. Uceng mah. Coba ada itu.
Ayo deh, enak. Aku Acep nyampe ka luhur. Asik. Yuh, sama Acep lu jangan lu. Boleh deh, orang boleh. Mak ke warung, mana emang? Ih, dek naon ge mau diberi nyaho. Ih, nanti mun. Aku ceng beri nyawa tuh. Ih, geus lah, cicing. Mumun dek ulinnya. Auceng ulah bebeja ka emak. Ih, namun. Kayak aku ceng ngomongan ke emak. Bodoh ah. Ih, umur biasa. Aduh, ngomongan ke emak. Ada cari kanan nih gampang ah. Mun, tangguhan. ABC 5 dah. A, W, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Tumbila. Tongo. Woi, binatang tite naon? Pencicing aja. Tomo. Tomo. Ulah duy pamali. Pamain isukan becep. Ini mah tenan naon. Yang isuk ngajalan urang. Kena baru urang minta maaf. Bener kan, Sat? Yo, bener. Oh. Waduh. Manuk naon ieu? Wah, manuk bango ieu mah aing nyaho ieu suarana. Bang. Rasanya dia gede amat tuh manuk. Aduh, hei, sia. Ayo, emak. Emak diceburkan. Ya bener sabudak. Ya aing manuk bango. Awas ya, kowe. Jangan cari kawa aja kowe. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube official Temulawak. Tadi Abah, kapanggil aduy. Acep. Dimas sadar, Bah. Nyala tuh cincin beto. Tempat aja. Pinggir beta, perada. Tahan, dipaksa. Oh, Mun. Tadi ge waduh. Aduh, Oh. emang karena ngelamun betul. Tadi nang
manuk tuh. Yo mau mundur lagi. Ngajajal, mau ngejepret nak. Lain itu, lain. Ya, kena saya tuh. Waduh, kena waing di. Ayo lompat. Kan perasaan ceng itu tadi wis tengenang. Buru-buru, ah. Jepretan mana aduh. Jepretan tuh. Cek aja dia mah. Ay, sia budak la ilaha illallah. Mujilan ya.